Deuleh sawah aing kabehna teh 70.000 hektar satungtung deuleu tuh. Muhun juragan haji. Mane kudu apa? Lega keneh sawah aing jeung laut oge. Tanyo tuh belah kidul belah kaler tak kebon jagong si Mudin kamari tah ngebon jagong anya sakitu tah 1 hektar aing teh kelas sakitu aya tah 4 meter 3 meter mah. Muhun Goblok si Mudin mah. Tah ieu tanah anyar meuli aing kamari tah. Tuh satung tungtung itu tuh ujungna tuh batasnya nya katanya tuh si kusia. Ya ku aing teh rek di jon Taman Safari. Engke kusia ye tuaran tangkana jual ka gesekan siap keur meuleum Pinang pan aing boga pabrik Pinang. Mah tukang kebon bari yeuh. Aing naik hese. Siap haji. Mana tukang kebon ini dia, ha? Si Udin. Yo, buruh bieu jadi tangga sia. Nuhun Pak Haji. Din. Udin. Haji, kumaha jang sehat? Kita kumaha ieu? Ning kebonnya jan araya keneh. Kok cenah rek dituaran teh. Pan urang teh buru-buru eta rek nyon Taman Safari. Muhun ieu teh hargana teh acan aya nu pas Pak Haji. Oh, gitu. Muhun. Pokokna mah isukan bae kata kudu geus anggeus. Urang yang gara buru-buru anggeus ya. Ngan bingung urang teh ieu can boga ngaran ieu teh euy. Kumaha jang maneh boga ngaran? Ukon kumaha lun ukon? Sia sia teh. Ngaran naon atuh ngaran ieu? Oh, ngaran aing rek naon ngaranna? kumaha lun Okem Safari atuh. Namun arek Haji Okem Safari. Siap Haji, siap. Berarti Haji Okem Safari. Tah kitu. Alus teh kumaha cek maneh Din? Muhun saya Haji. Heeh. Tah keur meuli kopi. Muhun Haji. Bu, urang tingali patokna bisi aya nu minahkeun. Jelema di dieu mah sok tara balik.